Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-Quran wal hadis wallahu a'lam bimuradihi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pengatur waktu, pangjajab acara, pembagi wanci anu diati-ati, Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para haji, para ustaz, tokoh masyarakat terkemuka anu sami mulia, pangarsa Bapak Lurah selaku pangjeujeun di ieu dayeuh, luluhur di ieu lembur, pangawasa di ieu jagat mewah perangkat anu dipihormat, teu hilap pun lanceuk Pak Ketua MUI anu kusim kuring di pusti-pusti, para lembaga LPM, BPD, MUI, Karang Taruna, dugikeun ka RT RW na anu di dama-dama, teu hilap ngariung rencang simkuring ieu Pak Haji Nur Pangkos, pun lanceuk Pak Surya Araraya. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, tekantun para murang kalih, oge pemuda-pemudi tur para santri anu dicintai. Malati ligarna ati, campaka mekarna dada, teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka beku-beku dina kolbu. Kembang Tanjung nugu mulung mitembeyan kana bubukana ieu carita. Dipikir-pikir jeung dirasa-rasa jigana moal aya bahasa anu kacida peryoga tur utama lintang ti puja anu bakal jadi tanda pangjajab rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudrat mantena mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa dina raraga neangan pangabisa. Mudah-mudahan we keng ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugrining wargi mugi tetep ngici ka Gusti Nu Maha Suci. Kukalayan kudrat ilahi wangkid kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge tolabul ilmi dinami eling lahirna Kanjeng Nabi di hadiran ku Pak Ketua MUI ku Bapak Bandi bari nu ceramahna ti Lebak Wangi. Mugi-mugi keng ridho Rabbul Izzati. Kaduana rahmat sinareng salam muga tetep renggenek regreg pageuh ngocor ngagolontor ka panutan alam anu mere beja antara nu halal jeung nu haram malah jadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiahna, mudah-mudahan leleberanana dugi ka urang sadaya selaku umatna anu nuju diajar taat sareng turut kana ajaran mantena. Amin ya robbal.
Bapak Ibu sadayana diwuwuh ku Qobul nu Maha Agung, disarengan ku ijabah nu Maha Kawasa, diiring ku welas asihna Gusti. Wengi ayeuna simkuring tiasa hadir ka dieu, rencang simkuring Pak Haji Nur ngobrol di kantor nyirian tanggal kanggo wengi ayeuna. Alhamdulillah sapanuhun ginuluran sapaneja ti nekanan. Dugi kana mangsana simkuring tiasa hadir ka dieu. Bari cek beja simkuring dipentatanaga ku panitia penyelenggara, diperih pangarti ku pembagi wanci kanggo ngadugikeun tausiah pitutur anu alus papatah anu merenah ngalangkungan acara Maulid Nabi. Luyu sareng pamunut sangkan teu sulaya jeung pamenta danu dipalartes sapanuhun ginuluran, maka insyaallah baris didugikeun. Lila tamual ceramahna teu kedah lami. Ayeuna mah usum anu simpel, nu penting mah tepat, singkat, padat, balik mawa ilmu manfaat. Dahareun bae mikiran nya sok berkat engkau hari ayam tuh siap tuh. Bapak Ibu sadayana, dina raragam mieling lahirna Kanjeng Nabi, dina raragam mieling Maulid Nabi, simkuring bakal medar teh tilu rupa bae. Moal langkung ti tilu. Dari ceramah panjang ting teh kadang-kadang tara asup kana kolbu, tara nyangsang kana otak. Komo upami nu ngadangukeunana tos sarepuh. Punten sanes ngahinakeun. Da rata-rata lamun umur ngolotan daya tangkep ngurangan. Cek sisindiran mah jajamu ti tari kolot kanggo ubar di Cijoho. Ngadengekeun ilmu geus kolot ari bubar ari poho pan gitu. Leres teu? Pecakan simkuring ceramah datenya angsang dina otak teh enjing teh aya nu naros ka bapa ka ibu ku jalma nu teu ka dieu ayeuna ceramah naon penting Pak Ayub ya biasa bae muludan sakitu da ngajawabna teh nu mawi saur bahasa agama qalilun qarra khairum min katsirin farra, saeutik asal kapetik tibatan loba teu kaala. Alhamdulillah wengi ayeuna regreg ibu-ibu bapak-bapak ti pemuda hikmatna oge alhamdulillah araya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, naon atuh nu tilu teh kahiji urang kedah terang sejarah lahirna Nabi. Kadua sing uninga sejarah perjuanganana. Anu katilu mengenal sejarah wafatna. Jadi tilu rupa. Anu kahiji urang kedah terang sejarah lahirna Nabi. Naon dasarna? Dasarna aya dua. Anu kahiji urang kedah terang sejarah lahirna Nabi, bongan urang ngaku umat anu cinta ka Kanjeng Nabi. Nah Nabi cinta ka urang, jawabanana bakal kabahas engke di panuntungan cariosan simkuring. Eces jentre atra kalayan pertela ngembang bolen. Nu jelas upami Nabi cinta ka urang, urang teu cinta ka Nabi, Nabi kasinggung. Cara bapak bogoh ka hiji istri, istrina teu ngalayanan baheula keur ngora pasti kasinggung. Era ongkoh bogoh sorangan ari awet mah awet ngan bogoh sorangan mah era leres henteu saur alokna Abah Asep Sunandar mah kieu jaya kiri jalan lebak ngalapecang jeung saeran isin diri wirang awak no gencang Ambon sorangan pen gitu greng mipe
urang kedah terang sejarah lahirna Nabi dasarna dagening lahirna Nabi ka bumi pertiwi gubragna baginda anu mulia ka alam dunya mang pirang-pirang kahebatan teu kurang ku kaanehan anu mana eta kaanehan jeung kahebatan teh teu kungsi kaalaman tong boro ku umatna ku nabi nu sanes ge henteu tina 124.000 nabi 313 rasul aya hiji rasul anu pinunjul hiji nabi anu pinilih jenenganana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam catet dina galeuh serat dina manah ukir dina ati yen nabi urang teh nabi anu bungsu kusabab nabi urang nabi bungsu matak umurna ge ngabungsuan 63 tahun hari 63 teh angkana genep jeung 3 jumlahna 8 nincak dina kieu cek tukang judi mah aya nu judi di dieu teu aya da keur ngaji gagabah teuing ditewak ku parurah matak saur Rasul umur umat kami lamun kurang moal jauh teuing ti kami lamun leuwih moal loba teuing leuwihna standarna teh 63 mawi lamun di dieu nu ngariung ayaan umurna parantos 62 tahun 11 bulan 3 minggu nah karing itu mah eta mah tapi mudah-mudahan para nyang yuswa sadayana amin naon atuh kahebatan kanjeng nabi lahir teh dina kitab deba pabalatak dina berjanji teu sakedik punten aya kalimat wa ulida sallallahu alaihi wasallam maktunan biadil inayah makulang bikulil hidayah fasraqa bi bahail fadha wa talal kaunu min nuri wadha wa dakhala fi aqdi bayati man baqiya minal khalaiki kama dakhala fiha man madha ila akhirih sadayana nembongkeun kahebatan nabi lahir lamun nyanak dina kalimat eta wa wulida sallallahu alaihi wasallama makhtunam biadil inayah kahebatan nabi lahir di antawisna makhtunan dikhitan disunat matak ibu-ibu di majelis taklim ari sasi mulut sok maruji geuning ngabejakeun kahebatan nabi lahir babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan soca lir kenging nyipatan sarta harum sesengitan can apal bu henteu oh keciri tara nemongan atau ari bintang idola dina dunia terbalik saha bu saha si tuh arapal kayaknya mah jadi di kanjeng nabi makhtunan dikhitan canak filosofina dihitan teh dipotong kokocopna keluar getihna nyeri karasana jadi filosofi nakhitan teh nancepkeun pendidikan supaya ikhlas berkorban demi Islam sanajan kudu ngaluarkeun getih berkorban demi Islam mangsa ayeuna mah teu kudu ngaluarkeun getih sanes perang na perang otot tapi perang otak negara Indonesia teu dijajah ku ekonomi da ekonomi mah beunghar duit pabalatak anggaran desa parantos miliaran tapi dijajahna ku teroris dijajahna ku budaya pengeboman hotel baheula mahabu di mana-mana tikawit di Bali JW Marriott Horizon Sarinah
mata aya nu naros kasimkuring Pak Ayub ari pangeboman hotel Sarinah kalebet jihad ta lain cek simkuring lain naon cenah alasanana Pak nu ngaranna jihad mah di jalan Allah ari eta mah pan di jalan Tamrin mata lain jihad mah gitu. Jadi nancepkeun pendidikan nganung hartos yuk urang tiru ti Kanjeng Rasul urang ngalap ibarat ka baginda anu mulia pendidikan tancepkeun ti aalit. Saur Imam Ghazali pendidikan yang paling utama sejak kecil. Bahasa Abah Asep Sunandar rindik-rindik ngulik harti sing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga sing apal dasar agama nu apal dasar agama hirupna moal rek sakama-kama matak alokna sok ngahaleuang geuning mun urang eling wiwitan tang tumo kamalinaan laku sok make aturan sagala rejeng ugeran Allah Pak Haji Nur gitu. Tenang haji di geruan kukuring mah teu kudu mere amplop di duitan beda jeung di geruan ku sinen aya jaipongan cek sinen teh panurah anu mana kadieu aneta kadieu kadah we 20.000 mah baruran di sauran kusinen mah leuwih bisa jadi di geruan musim kuring mah Pak Haji Nur teh kudu mere amplop di duitan naon sababna engke bari balik pan karek ge naek ayeuna mah eta mah rarangken hirup matak simkuring mah ti tahun 83 naik turun mimbar tepikeun ka dinten ayeuna can pernah masang tarif can pernah masang standar can pernah ngabuka harga wala tashtaru bi ayati saman yang qalila teu beunang ngajual beulikeun ayat-ayat Allah ku harga anu leutik jadi cinekna lamun aya jalma tukang nyarita heug ngahargakeun heug mere duit jeung saatanapi ngaregakeun menta saanu-saanu haram hukumna hadirin haram hukumna ngaregakeun rek ngaos urang ilmu dipaparinan ku Allah nah aku urang dijual ka batur leres teu sim kuring mah amanat pun bapak ulah narget menang rezeki leutik ulah susah bakal aya nu gede menang gede ulah bungah ting sabab sok aya nu leutik gede leutik nikmati syukuri insyaallah barokah tapi ka ieu matak bising di piluaran cenah buah Pak Ayub mah level lagi geus mahal puasa anu bohong gosip hoak gitu. Jadi pendidikan teh ditancepkeun di alit para putra putri urang titipkeun ka kiai PHP-keun ka pasantren jujurung katajug sina datang ka madrasah perhatikeun guru ngajina perhatikeun kiaina simkuring salut nuju diundang tablik akbar ku Bupati Bangka Belitung Sumatera Selatan jam genep kirang 20 enjing-enjing simkuring take off di Bandara Soekarno-Hatta 6:30 teh parantos landing di Bandara Tanjung Pandan Bangka Belitung dijemput ku panitia diterima di ruang Bupati Belitung nyarita kieu ka simkuring Pak Kiai selama saya jadi Bupati dalam tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji 2 miliar setahun dan meureun keur kampanye janjina kitu tuluy ditepati da loloba naopan ari pilkabe beda jeung pilkada pilkabe malah mun poho sok jadi pilkada malah menjadi sok poho tapi teu kabeh eta gitu. Tadi urang mah kadang-kadang sepuhna ge perhatian ka guru ngaji teh punten di daerah wetan mah kadang-kadang kahilapkeun aya di dieu mah alhamdulillah nuhun aya akur mah
tengah gaji ka guru ngaji atau mere-mere rokok da guru ngaji teh lolobana mah saranengeun kana rokok teh punten sanajan dina cangkangna disingsieunan ku gambar tengkorak gambar paru-paru beukah nu seneng mah teh bisa dihalangan malah nu ekstrim mah ngomongna jah ngarokok modar teu ngarokok modar punten dalil tukang ngarokok nu henteu mangga da selera aya deui nu ngomong mending ngarokok cenah paling penyakitna paru-paru nu teu ngarokok mah rupa-rupa di pom ge teu beunang ngarokok teh keur ngeusian bahan bakar aya tulisan dilarang merokok kaluar ti pom tulisanna SPBU sudah pergi boleh udud ngarokok deui aya nu sering ka simkuring masalah rokok kalasan simkuring disagedengeun tugas pokok di Kementerian Agama di seksi Bimas Islam simkuring diangkat janten dosen luar biasa di Stikes Kuningan termasuk di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon aya mahasiswa nu sering masalah rokok ka simkuring Pak Ayub salaresna mah ari ngarokok teh cenah pemborosan nah hate timbul ego goreng-gorengnya dosen lamun eleh ngomong ku mahasiswa gengsi dijawab ku simkuring boros palebah manana jawab manehna lamun bapak sapoe udud sabungkus harga 20.000 sabulan geus 600.000 dijawab ku Ayub boros teh lamun meuli gitu. Natara meuli usum mulut usum rajab usum halal bihalal rokok pabalatak nalaci kabeh ge pamere ceng atuh lamun kitu mah cenah bapak ceramah dengan syukur bisa ngomong teu bisa ngamalkeun naon ceng teh maksudna pan cenah Pak Ayub sok ngomong yadul ulia khairu min yadi sufla bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah cek simkuring da kuring mah saumurna mun panitia mere rokok teu pernah nampanan paling ngomong simpan Pak na meja geus diteuneun kakara dicokot kitu jadi teu tonya iya teh mah rumus teh gitu. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah. Jadi ngandung pendidikan anu kacideng pisan tinggina. Barudak urang lamun teu dieusian ku nilai agama bakal terjadi split personality. Pecah kepribadian. Split personality teh bahasa Inggris teh. Simkuring percayalah Bapak Ibu di dieu seueur anu tiasa bahasa Inggris. Sakedik-kedikeun mah kedah tiasa bising panggih jeung urang Inggris meureun sakecap-kecapkeun mah kudu bisa selamat malam good night selamat pagi good morning selamat mandi good jubar pan gitu gitu bro. Jadi segala rupana lamun teu didadasaran ku agama bahaya. Kumaha nu nyandakna handphone. Lamun dicandak ku jalma teu boga agama bahaya. Da ku ayana handphone, fasilitas Bluetooth, WhatsApp, BBM, segala rupa tinu HD tepikeun kana goreng patut tiasa diakses. Teu gaduh filter, teu disaring. Film nu teu pararubuh ditonton ku budak ngora ditarurutan terjadi hubungan bebas kumaha jadina saur Abah Asep Sunanar mah kieu tai kotok tai lantung tai meri lalakina mojang denok peteng melenung ngancan puguh salakina gitu hiji tah kaum muslimin muslimat sadayana dina raraga mieling lahirna Kanjeng Nabi anu kadua urang kedah terang sejarah perjuanganana Nabi diutus ka muka bumi teh li utammima makarimal akhlak pikeun nyampurnakeun akhlak manusia nu mana nu baheula kumaha nu ayeuna leuwih-leuwih
baheula mah aya sesebutan zaman jahiliyah, ayeuna mah disebut jahiliyah modern. Disebut zaman jahiliyah di mana boga budak lahir anak istri dianggap temanfaat, di ruang kerepes, dikubur hirup-hirup. Ayeuna jahiliyah modern, memeh lahir geus dibunuh. Da cenah era boga anak eueuh bapaan teh ngomong teh teu ilmiah. Sabab di alam dunya mah teu aya budak lahir tanpa bapak. Da ari awewe hamil teh lain ladang gusal gasol kana pager atuh. Make jeung eueuh bapaan segala. Jadi Nabi diutus ka muka bumi teu dipiwarang nyampurnakeun salat, teu dipiwarang nyampurnakeun zakat, teu dipiwarang nyampurnakeun puasa atawa haji, tapi piwarang nyampurnakeun akhlak. Naon sababna? Kaharti ku pikir, kahontal ku akal, kujuk kajugjug ku kolbu. Lamun jalma akhlakna hade, salatna hade. Akhlakna hade, sosialna hade. Akhlakna hade, sedekahna hade. Akhlakna hade, persatuanana hebat. Matak akhlak heula. Rasul mimpin negara beres, mimpin umat sukses, mimpin keluarga roes tanpa ekses. Naon sababna? Sabab Rasul dina dakwahna paling teu ngagunakeun dua metode. Anu kahiji ibda binafsi, selalu dikawitan ku diri. Rasul mah henteu nato, ari nato teh no action talk only, teu loba catur tanpa bukur, teu loba carita tanpa nyata, tapi pok pek prak, pok ngomong pek pigawe prak lakonan. Lamun Rasul miwarang salat nyontoan heula. Urang mah kadang-kadang miyuni bedug, terang bedug, aya bedug di dieu. Sifat tabiat bedug salilana ukur bisa ngabejaan batur. Bedug saban waktu sholat disada, asar, maghrib, isya, subuh, lohor. Komo ya lohor mah disadana ge rada lami ngadeg kokolna dititirkeun. Etanu di bejaan ku bedug salat berjamaah di masjid pan bedugna mah ngajedog we di juru masjid punten nebat ngajedog da ka bedug. Kadang-kadang urang mah ari putra di kekeprik salat berjamaah ibu ramana ngadepong we hareupeun TV bedug nu kitu teh aya di dieu nu kitu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Ku jujur ge geus alus jelema mah. Padahal mah tos di bejaan ku bedug enggal mangkat ka masjid, enggal mangkat ka masjid. Aya kecap masjid. Masjid jalma baheula. Saur Abah Asep Sunandar mah gedong dhuwur kali sambung, peda bangunan luhur disambung ku momolok. Matak lamun wayang golek tos tatalu dalang sok kakawen. Gedong dhuwur kali sambung sok disebut-sebut. Gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi ting trim pepetetan samia murag balingbing lan jeruk manis pun gitu. Eta Abah Asep Sunanar hobina laras salendro. Jadi lamun rada silung hitung-hitung entok kongkorongok Pak Ketua MUI. Ari hayam kongkorongok mah teh aneh. Malah ibu bapak upami bade subuh dihudangkeun teh ku hayam geuning. Setengah opat hayam disada. Uzkurullah. Geura eling ka Allah teh kitu. Maksudna buru-buru nyari. Ulah mah kongkorongok hayam dipaledorkeun teh kakaracos. Manya setengah opat kakaracos. Eta teh kitu, uzkurullah, geura eling ka Allah pan nyararing ibu teh. Salat subuh ka masjid, ka mushola. Malah di pilemburan malah mun ta salat subuh teh aya nu ngaliwat ka kanang munding.
aya nu ngaliwat ka kandang sapi jeung mundinge kan uta salat subuh mah nanya Bu kumaha nanya na jemaah gitu teh. Bapak Ibu anu sami mulia, anu kadua tiasa dakwahna berhasil Kanjeng Rasul metode na nyeta bil hikmah wal mau'izatil hasanah, carana lemah lembut bahasana anu hade sanes ku kasar garihal komo di sunama sanes bahasa Arab we aya nahuna teh di Sunda ge aya nahuna keur urang keur kabatur beda benten sareng bahasa Indonesia mah saya duduk Anda duduk saya berdiri kamu berdiri di Sunda mah teu kitu abdi nangtung Bapak Ibu ngadeg abdi mios Bapak Ibu angkat abdi wangsul Bapak Ibu mulih abdi neda Bapak Ibu tuang beda mulai maka hayam pae kajalma pae kajalma ngajuru kambe ngajuru kajalma kereuneuh kamuning kereuneuh malah disimkuring mah aya geuning hari kiai datang tuh kiaina datang kiaina datang ka kiai teh nyebutna datang nu ngamuka asupan jurig disebutna kasumpingan pantelang ngas teh aya ka jurig sumping katamu ka kiai datang kiai mah datang diberena cai herang we bungkul tapi jurig ditawaran mah bade kopi tanduk asin gitu gitu teh teh tibalik teh akibat dina basa loba urang Sunda anu teu tiasa ngalarapkeun basa teluyu jeung unak usukna can nyungsi jeung murwakantina itu. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, jadi rasul mah andelemi mata pantas mimpin keluargana janten saraleh bojona Siti Aisyah janten bojo anu salehah ibu pala janten sapertos Siti Aisyah palai sugan tacan tacan padahal teu hese lamun niru teh mangga we canak dawuh Kanjeng Rasul istri solehah mah kahiji lamun caroge neuteup ka ibu malik neuteup bari bayar marah maipan teu susah caroge enjing-enjing bade angkat damel ka sawah ka kantor ka bale ka sakola ka pasar ka kebon siapkeun sarapanana jeung leuteunana tawarkeun ku ibu ka bapana Pak bade teh tubruk bade nubruk teteh gitu. Sabab saur keterangan saha istrina lamun isuk-isuk nyuguhan cai ka caroge fahalana sami sareng mangkat ka Mekah sakali alhamdulillah. Jadi lamun ibu unggal isuk nyuguhan cai ka caroge sarua jeung unggal isuk mangkat ka Mekah. Pan ayeuna mah ka Mekah teh cukup ku gaduh artos daftar tungguna ke lami. Beres teh. Keur mah keur di urang mah di Jawa Barat aya daftar ka Mekah teh nungguan kolot. Nungguan 60 tahun, 65 tahun karek daftar tungguna 12 tahun. Mata kadang-kadang wayah mangkat teh eta foto lain dina paspor tapi aya dina surat Yasin. Geus mengenang 100 hari. Gitu. Jadi patetep-tetep. Caroge bade angkat cai kopi to sayogi. Cek lagu di Jawa mah enakan aduh enakan esuk tangi turu kulane sedia kopi geunaheun caroge ulai mah kudu ditanyakeun mah aya cai haneut aya teh bisi ek ngaleog maneh ke da geus aya uluh nawaran ngaleog maneh insyaallah di Ciporang memual aya nu kitu teh amin. Ulah mah kadang-kadang caroge menang duit gede nyuguhan teh kopi manis bebenangan duitna rada leutik teh manis turun duitna leutik pisan cai herang sakali mangsa mah milik duitna teh teu meunang poe harita kumaha cek ibu isuk-isuk bapak hayang nginum mah nyokotan bae ku sorangan nya da geus nyaho ieu pedah teu meunang duit. Kedua atoat
jauh-jaha ibu tak turut ka caroge teu beunang nolak jika Grab online salagi ajakanana luyu jeung hukum teu sulaya jeung agama sapagodos jeung tetekon hukum Allah diajak siang mangga sore oke peuting mari isuk hayu ka masjid maksudna mah lain naon da ngares bae pikiran anak hese diajak baleh gitu diajak sholat ke masjid ulah marbutkeun kaifiyah mual maju Islam teh lamun marbutkeun kaifiyah marbutkeun furu'iyah di urang mapan sholat teh macam-macam takbiratul ihram ge anu kaluhur Allahu akbar aya nu tepi ka noel daun ceuli Allahu akbar aya nu padu dibetot bae hareupeun dada geuning Allahu akbar lain ada takbiratul ihram teman atahiyatna nunjukna anu jecengki anu diutek-utek kitu nu jecengki assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung we ngusap beungeut ka dieu nu diutek-utek mah tara assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung ka dieu matak sok nanyakeun he geuning ente mah tas assalamualaikum teh langsung ngusap beungeut kunaon sih pugu aing lieur nyele curugnya nih utek-utek bae geus kajeun padu salat bae heula mual beres-beres tapi ka iraha ge anu katilu hafidot farjaha jaga kahormatan ibu dijaga ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal kahormatan bapak dijaga ti luhur sausap keketu ti handap sausap sapatu ti tengah aya urat buntu rupana jiga sulutru lamun aya kaayang sok teu as jiga batu manteu kau kagencet tuluy we bitu kalau belum tahu teruskan ke ibu-ibu butuh kuno kitu ibu butuh ente butuh lah nyebut ente jaim da baheula teh ibu nikah ka bapana teh lain butuh ku pangkatna jeung hartana butuh kuno kituna mun bisa mah ibu teh nyarita ka salah kita abdi butuh ku lain ku pangkat jeung jabatan abdi butuh ku lain ku harta bana jeung kakayaan tapi abdi butuh ku aya istilah sisiniran ti Ciporang ka Ancaran mengkolna jalan astana sanajan teh harerang babawaan nu penting nu ngarengkolna calana tah tilu aya di ibu solehah Rasul kitu ngadidikna ka garwana jadi garwa anu soleh mantuna Sayyidina Ali soleh pohara simkuringkung si maca sejarah Sayyidina Ali bade salat berjamaah ka masjid katinggalin berjamaahna keur mumujuna ngagidig leumpang hareupeun aya aki-aki nu keur leumpang dekluk 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 Sayyidina Ali teu wantuneun mi heulaan padahal eta aki-aki teh Yahudi saur Sayyidina Ali kami lain ngahargaan kana akidah jeung kayakinanana tapi ngahormatan kana umur jeung kakolotanana itu hiji ciri Islam teh agama anu bijaksana Islam agama anu ramah Islam agama anu saling menghormati dan menghargai matak simkuring mah di lembur upami di piwarang khutbah Jumat salagi aya nu sepuh tara gasik nampi tara gancang narima mangga nu sepuh bae mangga ti payun kaonangan di nu hajat ngabring bade taruang aya nu awuheun ka simkuring Pak Kiai sok eta nyelap mayunkeun tara daeh mangga we sing teh mangga nu sepuh mangga ti payun sesuai antrian matak bising iraha-iraha wayah dijemput ku malaikat Ijroil mangga nu sepuh lah ti payun mangga gampil abdi mah kumaha kaburuna kitu ngahargaan kana kolot bohong ketang dari umur mah prerogatif Allah terus fungsi Nabi Yakub didongkapan ku malaikat Ijroil Nabi Yakub berwas aduh Ijroil ente datang ka dieu rek ulin tarik nyabut nyawa ya cek malaikat Ijroil cenah ulin silaturahim oh nyatu ngan kade bising ka dieu rek nyabut nyawa umat kami bejaan heula nya siap sejen waktu sejen tahun Nabi Ibrahim Nabi Ismail na malaikat Ijroil dongkap deui ka Nabi Yakub kumaha Nabi Yakub siap teu naon
tah ayeuna mah kami datang rek nyambut nyawa kukumahaan pati teh bebeja heula tiba heula nah cenah da kami teh geus ngabejaan dibuka WA naon kira-kira mun bahasa ayeuna saur malaikat Israil beja geus ditepikeun ka anjeun tiba heula naon nu jadi beja pikeun anjeun beja na teu bisa ngomong di antawisna lamun baheula buuk anjeun hideung ayeuna geus bodas eta teh geus ngabejaan yen umur teh geus ngadeuketan matak simkuring lamun teu dicukur mah lamun dicukur mah teu dicukur mah ieu teh bodas matak sok rada reuwas ngan teu pati reuwas bodas teh ieu mah ciri sudah meninggalkan dunia hitam kaduana lamun simkuring daftar jadi anggota KPU teu kudu testing kepala penuh uban jadi langsung diterima malah profesor mah nuju nguji simkuring di S3 aya nu naroskeun ji ente umur sabaraha tahun 43 prof geuning ente loba huis nu nanyana profesor ngajawabna kudu ilmiah cek simkuring jangan heran prof kalau kepala ini penuh dengan uban sebab kepala ini pusat pikiran yang bawah jarang beruban karena pusat hiburan gitu anak mah lieur hiburan per gitu mata keueuh kapusing tuh hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi selalu miwarang sedekah Rasul mah dengan bahasa lemah lembut urang mah kadang-kadang bapak ibu sedekah ge hese sedekah ge milihan urang bager sote kanu bager hade sote kanu hade barang bere sote kanu sok mere padahal saur Rasul fahal ahsanta ila man asaa alaik nah anjeun bisa migawe hade ka jalma nu goreng ka anjeun nah anjeun bisa bager ka jalma nu sok sentimen ka urang lain-lain daunawi leunca beureum di taweuran lain-lain bagja diri bagja deungeun di bageran nah anjeun bisa barang bere ka jalma nu pelit cing bisa mere ka nu pelit ieu mau usum buah tas ngala buah payunan bumi menang setengah karung garung mading cek bapana ka ibuna mah tatanggi wetanan imah pasihan tilu siki mah sing eka rujak mangga pak aya nu payunan bumi kumaha pak dah eta manehna gari anakna datang ti Jakarta sugan sok barang bere ka urang geus liwat bae heula eta mah pan kitu aya nu kitu di dieu aya henteu oh da kaciri potonganna ge tuh gitu tak jadi disadari atau henteu urang mah jiga anu dengdeman jadi pilih-pilih lamun anu bager di bageran padahal orang pepelakan di akhirat tong boro di akhirat di dunia keneh karaos simkuring kamari 2015 jantan petugas kloter kata nasuci meureun tahdus binikmat ka Allah di lembur duka sen duka peser sok barang bere ka batur da karaos itu teh karek dongkap ka hiji hotel ngagiringkeun jamaah nu gaduh toko di hotel nanya nu gaduh kios Assalamualaikum haji waalaikumsalam mana ismuk saat cenah ngaran anjeun ismi Ayub ngaran kuring Ayub ayo ismuka Qais ngaran maneh hade anda mudir nah mana mudir bener cinta kuring pembimbing kamu hujjaj ya akhi anak mil khamsun wa arba'umia hujjajan kuring mawa 450 haji ayo anda tayyib Ayub lain tayyib nah Ayub teh alus maksud mah sahe eta ternyata saminggu deui ka uwih nanya deui padahal tepira tadina si kuring ngomong haji insyaallah badina nakalim kulu jamaah amir jifina geus tenang ke jamaah mah ku kuring titah balanya ka dieu sakitu saminggu bade wih naros haji mita sapar bilan ira cenah balik ka nagara insyaallah tarikh sita tanggal genep cek sim kuring ay walazim alika tahdira ila ya badina nati ka dia datang heula ka toko urang bere hadiah ku sim kuring dua dinten deui ka wangsul ngageroan ayo minta ta'al bisur'ah buru cenah ka dieu dijawab ku simul ayo syai'in turid bade aya pikir saha naon khud masyita ya akhi fadl hadza ma bi muskil sok cenah nyokotan naon nu hayang nyanakan mah alhamdulillah gratis teh kudu meuli puluhan ribu jutaan hikmahna tiasa bahasa Arab sakedik-kedikeun tapi kapal badinya tapi cenah ari bapak jeung ibu can tiasa bahasa Arab mah ulah pura-pura bisa da ditu bapak rek meuli peci ngomong haji wadahulu moal ngartieun naon wadahulu
gitu. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oh pantes matak Rasul katurut teh sabab Rasul mah seueurna ku contoh. Dua tah. Kaum muslimin muslimat sadayana anu katilu dina raragam eling lahirna Kanjeng Nabi, urang termasuk kedah terang sejarah wafatna Nabi. Sabab Nabi teh kaentepan sifat basyariah, sifat kamanusiaan. Nabi sok tuang, sok leueut, sok kulem, sok uzur. Ngan uzurna, leueutna, kulemna, tuangna beda jeung urang. Ari urang mah lamun tuang beda jeung Nabi. Nabi mah makan sedikit-sedikit, makan sedikit-sedikit. Ari urang sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Urang mah pan kitu. Jadi jahat urang. Termasuk Nabi teu damang dina waktosna bade dicanak roh malaikat Jibril sareng Israil dongkap. Ya Rasulullah, ya Habiballah, cunuk waktu nu satuhu ningang mangsa nu sampurna Muhammad rek dicabut umurna kitu soteh mengijinan nu sanes mah teu aya anu bade dicanak nyawa teh dipenta izin heula tumuli di Kanjeng Nabi. Jawab Kanjeng Rasul, Jibril Israil lamun wangkid kiwari kami rek diperihpati mangsa ayeuna kula rek dicanak nyawa dina waktu sapagodos rek dicokot roh mali indallahi minal karomah kamuliaan naon ti Allah anu bakal dicawiskeun keur kami, fasilitas naon ku Allah anu disadiakeun keur kami lamun kami kudu maot poe ayeuna ngayakeun tanjakan eta Kanjeng Rasul. Jawab malaikat Jibril, don't worry ya Muhammad, ajawatir mas. Bahasa Jawa, ojowatir. Di Jawa mah loba o. Jawa jeung Sunda beda. Jagongna di Jawa jeung di Sunda beda. Atosna di Jawa jeung di Sunda beda. Jukutna di Jawa jeung di Sunda beda. Di Sunda mah jukut teh para bromar, itu mah jukut teh ngandang. Nah, nyokotna di Jawa jeung di Sunda beda. Itu mah nyokot teh ngegelakeun kieu. Loba o di Jawa mah niki griane sinten, niki griane mertua kulo matak lamun diciporang nu ki ngaranna irung di ditu mah rompo korong molongo gitu. Ada loba o. Ulah khawatir ya Rasulullah, inna abwabas samai wa abwabal jannati qad futihat wal hawariqut tazayyanat yantadiruna ila ruhika. Saur malaikat Jibril, inna abwabas samai sanyatana lawang-lawang langit wa abwabal jannati jeung lawang-lawang surga qad futihat temen-temen geus dibuka. Cek nu ngaji jurmiyah mah eta qadna teh qad li taukid, ari putihat teh fiilna fiil madi ngan dimajhulkeun dina qaidahna wa in kana al fi'lu madiyan duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, tina kecap ropa'a jadi rupi'ah, tina awalan mah jadi awalan di, tina kalimat aktif jadi kalimat pasif. Tungtungna ditambahan tataknis sakinah yaudu alal muannas ay yaudu alal abwab li annahu kullu jam'in muannatsun. Wal hawariqut tazayyanat para widadari geus maka papakean endah-endah tujuanana yang tadiruna ila ruhika ngantos kasumpingan roh salira anu suci. Reg-reg atuh jiga pager ayu nu rek ngajemput bupati sumping pensore. Tapi Nabi malah alum layu ngangluh jika nunandangan bingung. Saur malaikat Jibril, ya Rasul can cumpon kamuliaan ti Allah jika kitu. Kurang naon deui, hayang naon deui. Jawab Rasul bari dareuda Jibril Israil, lain lawang langit nu kudu muka, lain lawang surga nu kudu ngageblak, lain widadari nu kudu nganti-nganti kami, tapi nu jadi tugenah berang jeung penting pikir kami taya kajaba ummati 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 umat tak jadi kajawab cinta henteu Nabi ka urang, kajawab ayeuna bakating ku cinta na Nabi ka urang nu dicalukan ummati ummati ummati. Bukan Siti Aisyah yang jadi masalah, bukan keturunan yang jadi pembicaraan, tapi umat.
urang malamun tos gering ripuh kumaha barudak bapak dedelehan geus kararoneng kieu maneh mampengaruh bapak rek amanat tah nu bungsu maneh imah bagianana anu pagedena mah itu warung rokok di Jakarta lumayan omsetna anu katilu maneh bagianana tuh duit tapi ditenan di CSI wayahna uruskeun upamana gitu upamana ya ke laut tapi Rasul ummati jawab malaikat Jibril tenang ya Rasulullah innallaha harramal jannah ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka lebet ka surga umat-umat anu sanesna sehingga anu bakal lepang payuna lebet kana surgana Allah ngaleut ngengkei ngabanalut ngemat-ngemat nyatang pinang umat anjeun heula Muhammad termasuk urang sadayana alhamdulillah. Jadi urang teh sadayana Bapak Ibu bakal lebet ka surga akhir nama ke aya kecap akhirna da bakal nyarimpang heula ka jahanam lami tante lami jeung teuna gumantung bobolopot anu naplok dina awak liri ibarat pakaian lamun ngan saukur bau kesang digesrek-gesrek angkat poekeun tapi lamun eta pakaian bobolopot kuleutak bakal digablok-gablokeun heula bakal digesrek heula moal ka diangkat lamun can bersih numawi najan aya jaminan yen urang bakal lebet surga tapi ibadahna kedah teras diaktifkeun persatuanana kedah teras dijaga rasa sumadu duluranana terus dilajengkeun nilai keagamaan nilai pemerintahanana teras urang dilaksanakeun maka insyaallah jaminan teh bakal terus moal esok tos kitu saur Nabi Jibril Israil lamun geus aya jaminan pikeun umat kami mangsa ayeuna ikhlas rela bibilasan teu geuneuk teu maleukmek jalan gede sasapuan caang bulan 14 pek cabut nyawa kami ayeuna keneh ngan memeh dicabut nyawa kami rek amanat ka umat kami naon amanatna taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasuli kami ninggalkeun dua perkara kami ninggalkeun dua masalah lamun dua dicakal daleg ku anjeun bag jadunya salamat akhirat mual sasar salawasna hiji kitab Allah nyata Al-Quran kadua wa sunnata rasuli jeung sunnah kami nembe tos kitu man nabi dicanak rohna mulang ka alam kalanggengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saur Abah Asep Sunandar mah ya wis kena dihin pinasti mapak baya kenalara tumungkau wafat naon atuh kasimpulanana sejarah lahirna Nabi nyata dua kehebatanana kanggo Kanjeng Rasul anu kadua sejarah perjuanganana dua metode dakwahna ku cara lemah lembut sareng Nabi dikawitan ku diri sejarah wafatna dua titinggalna Quran jeung hadis numawi tekad ucap lampah ulah anggang tina Al-Quran tata titik jeung budi pekerti tong tebih tina al-hadis insyaallah urang kalebet umatna Kanjeng Rasul ngariung dina benderana Rasul jaga di alam akhir kenging syafaatul uzma ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal kaum muslimin muslimat sadayana dina hiji carita lamun anu boga lalakonna wafat geuning caritana ge sok tamat waktosna kabujeng seep manawi eta bae mudah-mudahan urang sadayana aya dina riungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala ngariung dina benderana Rasulullah jaga keng syafaatul uzmati Rasulullah amin ya robbal permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sono kaborok waktos waas kapungkas kumangsa mun aya kalimat ponok nyogok panjang nyugak ngabentur kana kolbu para ibu ngabentar kana manah para bapak mangpeng kana hate saderek pepeujeuh anteur kadayeuh meser kupat jeung gorengan pepeujeuh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan saena mah ti Allah tapi awon nama istuning kabodohan diri pribadi sim kuring paribasa teh mah tiwu kacong-congona ku amis puhuna ge parantos gamos tapi sanaos urang jarang papenak mudah-mudahan hate mah ulah hilap amin
saur juru kawi Abah Asep Sunan Dharma ya kalimat kieu kajambi ngalaka tapang dibengketan awi tali bilih lami tepat tepang pamugi ulah rek lali jadi sanajan lami tetepang muga ulah lali kasintung manuk ti kukur entrep dina dahan awi mung sakitu nu kapihatur mugia bahan katampi kalayan terakhir yuk urang sasarangan manuhun kupung kasing doa ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dzakirina dzukrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala ala ashabi Rasulillah ajmain hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik Allahumma tawil umurana wa sa'ad sadana wa thabit imanana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa sinna amalana Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sakitu anu kapihatur hayam beureum hayam kate hayamna lempang ti heula kuring rek eureun sabab geus capek rek tuluy ngawedang heula billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.